Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun di Indra dari kelas 10 bade ngadongengkeun misteri Situ Gede. Carita misteri Situ Gede Tasikmalaya hiji danau anu diciptakeun tina Cimata jeung dijaga ku opat laut. Badag Situ Gede nyaeta hiji danau di Tasikmalaya aya hiji misteri anu ngalingkup pulau anu legenda kira-kira hiji hektar. Serta di lokasi eta pulau aya makam penyebar agama Islam di Tasikmalaya anu ngaranna Eyang Prabu Dilaya. Hiji balong anu legenda kacida legenda Prabu Dilaya boga pamajikan nu ngaranna Nyai Raden Dewi Gondang Apan jeung pamajikan nu kaduana ngaranna Dewi Cahya Karempong. Pamajikan kadua nyingkirkeun tilas indungna ujug-ujug aya opat laut badag anu nyamperkeun ka ibuna. Prabu Dilaya opat anu ngaranna Gendam, si Koko, si Gandreng jeung si jadi pamangku Situ Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.